Aduh, ampun teng. Duit geus buras, rokok nu kampasan tinggal hiji. Aduh, mulai bingung deui ya usaha ya. Mangka can aya kabar isi bos can aya kabar pencairan deui. Aduh, kumanya. Aduh, isi Imron ke mana deh? Giliran mah aing teu boga duit. Ngaleungit si Imron teh. Giliran aing boga duit teh bari da di teanganna teh. Sok heran aing sakapeung ka si Imron teh. Ampun teng. Imron. Imron. Nil, Nulan. ayeuna uwa rek nugaskeun ka Nil. Si Imron di sawah tungguan nya. Bisi teu bener gaweana nya. Uwa percaya ka Kanil nya. Soalna rek aya dulur di kota. Alau ti kota atuh alus bersih meureun aing. Puguh uwa ge can nyaho cenah alo nu hiji deui ti kota rek ulin cenah hayang nempo ka dieu. Sawahna da boga sawah di dieu pan. Heeh nya si Imron kadekeun nya. Kade nya. Alau wah haji boga dulur ti kota bersih jeung herang gigana mah aing alau Duh aing bener moal aing nugaskeun si Kanil jeung nempo si Imron. Kita mengawasi si Imron ieu bisi teu bener gaweana aduh aing. Soalna heuh da kitu teh mah ka dulur ilok teu percaya kene lah percayakeun lah. Soalna rek aya dulur hiji deui ti ieu ti kota ieu alo. Dek naon cenah da bang mangko sawah namanya itu tuh boga sawah di dieu pan. Tuh sagala endah tuh da. Aing maju we haji teh. Gawe teh di teundeuna teh meni eueuh di tempat neunah. Ngalah hayo di teuneun di tempat jukut kuat tapi kalaput kieu aing ampun teh ngan. Kunaman-naman teh aing haji nyeksa teh. Duh, coba si Kanil wae kieu can datang deui ka mana meureunnan jelema teh. Ampun teh aing pagawean. Atuh hayang di nu rada hipu jeung ngeunaheun kitu caraang. Disiksa we disiksa ieu ku haji ngarah are we deui. Duh si Kanil ku aing lamun aya ka dieu mah jadi buahan sasaran ku aing ieu pusing-pusing teh. Duh aing ampun di teuneun teh dinu kieu haji mah kunaman-naman teh atuh ji nyiksa teh ka jelema. Bari jeung kuli ge atuh. Mun kunaman-naman teh ai kieu mah itu buset tinggi jukut ampun aing Coba jukut naon mah ieu aing aing ampun Mana Mang Imron tehnya? Alau itu meureun tuh di nu bala Alau aya orai meureunan Mang Imron. Mang Imron. Tuh aing ka mana wae si Kanil karek datang. Oh, leumpang ke ditu aing alau Di mana? Di ditu. Mun karek datang wae kieu mau naon? Mau naon teu mau naon Duh aing mana naon eta kana haon mah di ka sawah segala make sendal deui. Oh, Anyar eta? Anyar ti Wahaji. Ta jeung jam alus. Aing buset dengan ieu jam ti Wahaji. Heeh. Meulikeun jam si Kanil ku nemen-nemen teuing atuh Haji. Mun kuat kios kieu aing ampun. Ieu jam anyar kan ieu? Anyar pan ieu teh Oh, anyar meuli. Lain anyar nang mulung. Oh, pantes anyar nang mulung mah. Di bangkos kieu eta dah. Ampun teh sia mah tuh ka sawah segala jam dipake. Alus pan Sandal dipake deui. Anyar. Aing nyo anyar nyo lain bantuan macul heulan nya. Heeh. Ya sok maculan sakedeung dah. Mang Imron ti isuk Mang Imron. Buset. Eta si Imron jeung si Kanil. Kuat akur aya namanya kuat kos dilanceuk. Oh, meureun digawe wae, meureun barengnya kuat geus akrab ayeuna mah. Terus, Bron. Terus.
Oconan Ron. Nah, terus Nil. Nah, rada dikoret Nil. Ah, Dikoret. Cocok itu Nil. Haji, iya terus Nil. Wah Haji di mana tadi Wah Haji? Kaditu tadi terek aya naon cenah dulurna sugan cenah Di mana dulu di mana? di kota tadi teh carek wajina mah. Buset, di kota mah bodas meureun. Nya bodas alus da di kota atuh ah. Buset, urang mapan kos belum sampai eta nya. Enya Datang can. encan bu tadi mah. Aduh, ke lamun datang urang nempo ah. Nya ayo alau wan herang bodas. Duh, poin popo ge nyaho wae kan werang mah doh. Kalilanu poin kede ye ngalayang yo. Ayo masuk. Ayo, terus. Terus Mang Imron ngasoholan dah, Mang Imron ti subuh. Oh, macul. Lain. Naon? Ngahanteman kejo. Alau gitu Mang Imron mah. Nya macul atuh pira aku ngahanteman kejo atuh beuteung meureun kamarakaan. Terus. Aduh, ampun tengan. Terus Nil. Tah, rada dikoret Nil. Papa terus, papas. Tah, terus, tah. Ade. Duh, aing aku naon? Itu kakas kieu anu bincurang. Buset, aing sudah lain launan aing ke aing carekan ku Haji dilah. Aing coba nempok. Tah. Alau Kodeng ge urang make ieu ya. Diuk. Yuk, aing mah alau kayak Wah Haji mah pan aing ge babak belur meureun pajakeun eta dah. Make ieu ya. Naon eta? Dah, ulah loba tanya cagor make getahna. Alau Tahan. Beri teu. Alau perih Mang Imron Tahan. Ulah ti tukang perih. Nahaun ti tukang perih puguh ieu? Alau Kade tahan. Tahan sok lah dek awewe, dek lalaki lah sing babari sok. Oh, naon eta geuningan? Ngajuru. Alau ngajuru geuningan Tahan geuning tah. Keke cager ieu. Tah, duh aing mau carekan Haji we, aing nir. Si Nil, aduh si Kanil aing salina launan Tah, itu pacul kesayangan Haji Nil kade ulah meleng. Mang nage can wawuheun. Oh, gitu. Oh, Mang Imron geus babaraha taun geus wawuheun tara ngabantur ieu. Tah, berarti can wawuheun nya, itu hitung-hitung perkenalan wayahna we nya tiba ngetis atuh eta. Berdarah getih saeutik tah. Oh, berdarah getih ieu teh. Heeh. Alau Ampun tinggal geus cager lah tadi di ieu nya. Buset teh. Naon eta? Suruh coba. Mang Sarkim. Mang Sirkam eta mah. Itu wae si eta. Duh, aing ieu euy ngabentur euy aduh aing. Alau Kak bentur pacul Mang Sirum. Ieu nu kitu mah ditimpa we dikumpak. Alau aing kitu geunganan Duh, aing pusing wae ieu segala datang tuh da ieu ieu. Naon? Ieu eta, aing keur macul-macul segala datang. Wan kita digantian ngalah ngabentur eta. Iya tuh sia lain nyumput. Duh, aing Mah bener inu kieu mah digaweana oge. Ajak aing si akur cikene. Hah, sia mah akur di mana pogo aing karunya we nulungan eta kuat bacocoran. Ampun teh eta mah. Heuh atuh karake boak saeutik Pange 18 cm eta mah kajarona ge. Buset tengan. Sia ngomong-ngomong rek ka mana ieu? Urang dek yang pagawean sugan aya anu baris bisa dicairkeun Nahaun atuh dicairkeun usum kieu Kim? Urusan motor dewe sugan yuk. Motor. Heeh. Duh, aing sieun. Beneran deui ka Mang naon kamari teh? Mang Tumin. Heueuh. Sugan aya. Duh, Mang Tumin teh kamari teh aya kabar mah pindah cenah imahna. Pindah. Kumaha atuh urang? Jaban nomor HP-na eueuh pan. Aduh, urang teh angane sugan teu. Ya nyaho atuh da aing ieu keur boga pagawean eta jaba. Aing teh titah ngurusi Kanil eta. Duh, ngadidik ongkoh. Pogo aing geus bari ngirit maran tok usaha. Duitna kamari teh geus beak. Buset, tingku tereh atuh. Oh, pananya ieu baduit teh teu betah yang poya-poya wae. Sagala nyiksa Haji pan. Emang nage pan ya kumaha pan urang memang kudu boga duit tuh kudu disiksa Haji mah. Heuh, sugan tuman nya. Duh, kuduna mah sia burukeun atuh boga duit deui dah. Urang siksa deui Haji leuseuh ieu ya. Paling ge keisukan aing urusan deui yeuh. Hah? Urusan deui isukan neangan Nah heueuh lah ulah henteu yeuh. Lamun cair bejaan. Sia modal geuningan. Mules sia ngadak naon sia? Kan Aing si Sarki mah ampun aing sakieu balangsakna hitut mah bentes ya. Pogo aing bentes itu mah euy. Ampun aing Padahal beuteung peurih yeuh. Pokoknya emang nah gitu ai peurih. Peurih beuteung apan si dorongan gasna teh jadi kahandap. Sugan nya. Modal bukan sia-sia di dinya dah. Rada melangir dah. Ampun teh si Sarkim aing. Nil. Mang Sarkim hitut. Hah?
Mang Sarkim hitut. Anu kieu mah di Mang Sarkim hitut. Heeh. Alau atuh seungit meureunnan Kajen seungit teh sesepnya. pelem. Kan orang pelem kan ya. Duh, aing geus lamun cenah lain keponakan haji. Keponakan gini kan ngomong teh haji mah. Bahasa Indona. Bahasa Indonesia kaponakan. Duh, wah geus sayang ngede ieu. Nya padahal ku siksa unggal isu. Ya pokok tadi ke kuaing barang datang. Nih. Tah kuaing kedeungeun di tanggalaka itu tuh. Aing ngalaka haus soalna ieu. Di tanggal we opat manggar mah tuh. Oh, hayang nyaho ieu. Loksun moal. Ya ngomong-ngomong, duh aing udud atuh aya we ieu. Oh, aing sabatang-batangna ieu ge seredan. Duh, aing empat can udud pisan si Kanil teu mawa di udud dah. Wah, naon pisan nya. Heeh. Aduh, Kim teh ngomong ge aing teh boga pagawean keneh ieu teh Kim dah. Sinarieun sia mene daek keneh digawe. Kadieu sia. Kadieu. Naon sih? Haji ayeuna dulurna ndek datang ti kota. Oh, pantesan sia kuat giat atuh. Hayang katempo mun teh mah awe teh medulurna. Ai kabar mah awewe demplon. Goblok si ibu aya ngambu awe mau kuat langsung bengis. Mentak aing maju ti poe keneh ge da aya kabar aing ngadedengekeun ya. Nek aya dulur haji cenah ieu ti kota. Jaba awewe cenah. Nya aing mentak maju ge ieu ti isuk ieu. Ngogoblok we bari jeung balage aing bari jeung pusing-pusing ge. Aduh, bener-bener si Mamron aya giran awe mau kuat bengis. Geus tua bangka oge. Oh nya kumaha tua bangka ge pan bangabeugi mah bener apal sia. Oh, sia gitu teh mah. Hah? Geus satunya sia dek digawe mah bari nyiksa si Kanil teh memeh Haji datang. Oh, kuaing disiksa ieu ngomong-ngomong si kanyawan. Ya moal sugan ieu ngomong-ngomong si rek ka mana atuh? Aing dengan ieu sugan aya baris pincaireun gitu tah dagang-dagang naon gitu tah. Ya tapi ulah poho lamun di mana aya perusahaan mah apa mun langsung ka di dieu. Oh, si mah giran aing geus cair, babari ku aing di teanganna. Oh, nya giran aing ripuh mah rese. Oh nya kumaha pan? Sia ripuh aing leuwih ripuh panan. Aduh mah sia mah udud aing mah teu acan eta. Aing geunang ti pandaringan nu nini. Oh atuh ki mah kitu mah sia sing kapanggih jeung usahanya. Oh tuh hayo nya. Oh hayo. Teruskeun eta sia nyiksa si Kanil lah. Mel, Sampingan. Hudang aing beusi dagor deui ya hudang. Mun cenah digawe deui. Datang wah haji manten drage. Geus cenah eta nang tunggalan. Tempok unelan di dinya, kieu na yo, kieu yo. Kumaha? Baje egang aing ngored mah. Tah, supaya lamun rada ngawet teh ka dieu tak dah puket teh. Kanu kepena. Duh, wan dikade dah duh. Asik. Kana bijina pisan ieu. Alau. Ngeunaheun nya. Ngeunaheun. Duh. Terus mron sia digawe di hajin pika huisan, nepi ka tua bangka terus mron. Heeh, usama. Koneh aya hiburanna ieu teh si Kanil sia baturna. Purah disiksa ku sia. Mron. Da aing teh ayeuna mah da encan usaha ke mun usaha mah ku aing aya cair mah. Sok ingat wae ka sia teh mron kunaon meureunnan. Pokona mah terus we sia mron usaha mah. Nepi ka tua bangka sugana eta. Di mana ini teh ya, rumah Wah Haji teh? Saya sudah lama tidak ke sini. Aya koneng ya. Neng, bade ka mana? Pak, saya mau nanya, ini rumahnya Wah Haji di mana ya? Soalnya saya udah lama tidak ke sini. Oh, Neng dari kota. Iya. Pak Haji ini yang tukang kacang. Iya, Pak. Di mana rumahnya ya? Oh, rumah Pak Haji. Iya. Ayo kita antar di sana ya. Ya udah, makasih ya, Pak ya. Ayo pokoknya. Ampun aing mah ieu jambu. Dengar jambu-jambu acan geuning beaka jambu-jambu aing mah. Saha tunggalan jambu aing cenah. Aing nek ngarujak panaon ieu teh. Aing mah Imron masalah si Sarkim pagaweana ieu. Dengar jambu-jambu acan. Mana di budak teh wae kican datang keneh wae cenah. Ka dieu ka imah. Geus tangari ieu aing mah. Kenteng pareupeuh dengan kamari hujan angin meureun gede. Itu lain budak teh tuh.
Siga diantar si Jabir. Assalamualaikum. Haji. Para raga euy. Oh, itu tuh Sugan tuh, baju bodas tuh. Tuneng tuh di tukang. Oh iya Di Pak. belakang, di belakang. Iya iya. Udah maju aja sana ya. Ya udah Pak. Akang mau Makasih ke ya, Pak, warung ya. dulu ya. Kabilik-bilik pan barareak. Ampun ih aing ah. Itu budak tadi dua. Kemana tadi dua nih si Jabir itu? Assalamualaikum. Salam. Ini kuli lah mana? Teka pagi mana? Iya, aku kan pernah ka dieu lain. Poho deui. Menungguan ulah tadi mending geus leuseuk ka sawan teu pan. Lagi atuh capek nih. Mau motor jualan. Ini maneh. Kumaha? Kolot mana carager? Cager. Bugu iren setaka di ku bapak. Iren. Saha Iren? Iren teh ieu. Astagfirullahaladzim. Iroh, nah naon ngaran digunta ganti si Iroh. Meni iro. Yo, kolot maneh teh pan baheula bubur beureum, bubur bodas nyeun ngaran maneh teh segala uran, iren. Ah, Iroh dasar. Ampun inga. Iroh. Geus gara itu gara salin ah. Kayak ngomongna, nih bau gitu bau panas poe maneh ka poe. Geus salina mandi lah tuh di jero tuh. Aya ka uwa awewe man. Uran iren ngaran digunta diganti sisa Iroh ampun teuingan budak ayeuna bombong hilal di kota ngaran digunta ganti perasaan yen ngaran beun teh hese kolot teh gede budak teh puguh teh aing lamun kapanggih di jalan moal wow eta mending kos dampak nah kos eta kuat lebar gitu kos lapangan bola lamun cenah kapanggih di jalan moal wow hampir beuki keneh wae ilok alok.